anunya nage betah kayak ngimpi kapanggih jeung wali, kayak ngimpi kapanggih jeung solihin, kayak ngimpinya na kapanggih ujungna ngimpi jeung Kangjeng Nabi sallallahu alaihi can sah kawalian mun can ngimpi jeung Kangjeng can sah kabelah dieuna encan sah jadi kutub lamun encan bisa hayang kapanggih jeung Kangjeng setiap saat. Kutub bisa setiap saat iraha hayang. Masya Allah kan. Kos gitulah kutubul auliya. Nah, jadinya naga bisa hibar cuman bigari raisin kamana hiberna. Sahiber-hiberna bae. Haji Pendi kuareu mun bisa hiber dek ditanya, dek ka mana? Ae ka Bali ceuk. Teu beres ya mah. Mentak ngabaget bae. Tidak bisa na hiber ditembak ku jelema. Ae. Orenganan alam teh aya alam mulki dunia, aya alam malakut langit. Aya alam qabla dituna alam Jabarut anu sok dibaca kurang ari bulan puasa. Subhana malikil qudus subhana malikil mawjud subhana dzil mulki wal malakut dzil mulki wal malakut subhana dzil izzati wal azamati wal qudrati wal azamati wal haibati was sultani wal jalali wal kamali wal jalali wal kibriyai wal jabarut. Tuh urang Jabarut bae. Sorenganan pabrik Jabarut. Subhanadzil hayyul qayyumil ladzi la yanamu wa la yamut wa la yafutu fi abadin. Eta mah ke bulan Ramadan teh mah. Nah, ieu keur carita orek alam dah. Subhanadzil izzati wal azamati wal qudrati wal haibati was sultani wal jalali wal kamali wal kibriyai wal jabarut. Nah, ieu kakarak naik heula ti alam mulki ka alam malakut. Make ajnihatin tatir bi ghairi raish. Mentak Kangjeng Nabi waktu mi'raj kapanggih di handapeun aras. Cak Kangjeng Nabi Jibril aya tasa nu keur ayun-ayunan umat anjeun sangaranna wasqorni ya Allah. Istirahat di handapeun aras ayun-ayunan. Ibu Talima di Citra. Bi ajdihatin tatir bi ghairi raish ila malakuti rabbil alamin. Alam malakut. Alam malakut eta kapan alam langit anu dieusian ku para malaikat. Di langit pertama malaikat langit kedua malaikat langit katilu kaopat kali maka genep katujuh. Etalah penghuni alam malakut. Urang geus bisa ngobrol jeung malaikat minimal urang kadeuleu ku para malaikat. Saha eta? Ieu Haji Pendi. Oh, Haji Pendi, coba dulu bukuna. Atuh ieu mah. Salat teu beres, puasa teu beres. Dak cek malaikat kepalana, jejak habek. Eta sakitu geus paeh. Ieu mah kan hirup kene, Nah, teu kaharti kan ku urang. Mal kaharti. Nu batak wali kudu ngobrol jeung wali deui kakarak nyambung. Moal atuh aing diobrolkeun kos kieu tuh mah nyambung ieu obrolan Tuan Syekh Abdul Qadir diobrolkeun ka jelema anu beuki jengkol. Bisa. Moal bisa nyambung. Mantak ieu bari lalagan we lalalaunan. Asal nyaho bae mah nyambung. Ulah-ulah ngobrol bahasa Tuan Syekh Abdul Qadir, bahasa Gus Dur bae ge urang mah geus teu nyambung. Bahasa Habib Lutfi bae geus teu nyambung, ngobrol ka mana, maksud ka mana, geus teu kaharti. Di atuh ahli Allah mah kos kitulah. Taliti heula ngobrol ka mana, maksud ka mana ngobrol. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahlilul labziyu. Tawi kilaiki ku urayan kang bangsa lafaz takasran liyaksura maluhu lal ihtiyaji
karena akeh opo hartane wong ora karena butuh. Wa huwa lan utawiya takatsuran mansubun niku kang den nasabke ala annahu maf'ulun li ajli ingat sesatu li takatsuran iku dari maf'ul li ajli. Innama yasalu jamran ay qit'atan min nari jahannam geseng templikan kang tetes saking neraka jahannam ma akhadahu magaudai barang kang alapi wong ing ma sababun lil iqabi binar iku dadi sabab kadue siksa kalawan neraka. Wa ja'alahu jamran yu'adzabu bihi lan wa ja'alihi lan anda da'akan nikmat ing wangwa kang den siksa ya si wong bihi kalawan jamr liyazdaqillahu liyazdaqdira falyadlub qalilan gesemaka bacak yubriya wong ingkang stid wa hadza li taubih wa tahdid lan utawi ikila iki pal yastaqilla wa yastakthir iku karena arah memeleh lan memedi wal manna sawaun lan utai manana iku pada izaqala min wa istakthar nadam ikidik ya si wong minu saking soal atawa akeh ya ikul hadis utawi kahiji tahrim su'alin lil su'al tahrim su'alil istighfar ku harame jajaluk lil istighfar kena ara-ara amri ngakeh hak urang punta benta kabatur jang takatsur istighfar hayang nambahan tina motor Vespa jadi Mio atawa tina Avanza yang jadi Kijang Cikijang yang jadi Fortuner aduh sakiring deui geus liwat di Fortuner banyak ada yang boga itu Land Cruiser ngelehkeun pejabat akhir kiai pejabat eleh pengusaha eleh dagang karung gitu bogaeun Fortuner sakitu ge dagang ti orok malah ti jero beuteung kene geus dipagahandakeun anu aya mah diudag-udag ku kolektor we datang ka kuari nah inu unta enta maka pemerintah nyen proposal eta teh atuh alhamdulillah tidak Kijang geus ganti Fortuner geus ganti deui Pajero tah hakikatna mah eta teh bagusan nu dagang bari rugi-rugi ge kajawan rugina mun teu ngabohong gitu ge dagang ai si eta mah atuh wallahu a'lam bimuradi Unda teh kos gitu ingis aduh temengah memenang mangginu sugi orang maju bae jadikeun proyek ya Allah eueuh bae damai jeung nu sugih teh mun mere de damai lamun teu mere bendu kiai tolol teh kiai goblok teh kusit lain pud atuh coba ngaragap dada aduh ya Allah jadi teu langgeng babaturan teh wau jeung Bupati salila mere we teu mere mah teu wau eta perwatakan hubud dunia teh Gusti ya Allah ya Karim iraha urang bisa ngadoa jara jelema nu laluhur
urang mengadoa teh agnini aya nu laluhur mah Gusti abdi manggeus teh hayang kana dunya besi dunya nyelakakeun abdi abdi malah pasian kecukupan we jeung ibadah ka Gusti ulah leuwih di doa ngadoa kitu ge waya leuwih mah leuwih bae malah engke ditambahan deui ku Gusti bener teh sia teu resepna kana dunya ayo sia kuai dipake naon coba nyandung aduh nyandung aja boga dalil kene sunah rasul kangjeng rasul make ka surga nya namanya nyandung ka neraka aduh aya nu teu nyandung salin ganti cara Habib Razzaq kawin geunggesan kawin geunggesan kawin deui geunggesan anak unggal bengkolan dua jawazu sual lihajatin teuing gabing donai kunang jajalu karena hajat wa mafhumul hadis lan wadaya jawazu sual iku mafhum hadis mafhum mukhalafahna teu meunang sote ulah sote lamun jang takasur lamun jang hajat mah butuh mun teu menta teu dahar mun teu menta atuh teu kacumponan pangabutuh asal pangabutuhna pangabutuh syar'i lain takasur Anizber wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fahadha tayyar yakunu fi batinil arif. Baga utawi ikilaiki kang miber iku ana ya tayyar. Utatap ing dalam jirone wong kang ma'rifat ing Allah. Wa huwal insanul haqiqi lan utawi ya arif. Iku insan kang bangsa hakiki wa huwa habibullah dan utawi arif iku kekasih Allah azza wa jalla wa mahramuh lan mahram Allah wa arusuhu lan panganten Allah kama qala Abu Yazid al-Bistami kaya oleh ngadawuh kaya oleh ngucap sebagai Abu Yazid al-Bistami ahlullahu maraisullah utawi ahli Allah iku teh ahlullah iku pirang-pirang panganten Allah tapi riwayatin auliyaullahu maraisullah dan iku tetap ing dalam riwayat tawilaban auliyaullah teh pirang wali Allahum iku teh auliya Allah iku pirang-pirang panganten Allah la ya'riful arrais magawarana nawarru arais ing pirang-pirang panganten ila mahramu angin sabab mahrame arais wa hum muqaddaruna bihijabil ins dan udawi ya arais iku atawa ya aulia sami bae iku kang den tutupan kang den cadaran kang den tutupan bihijabil insi kalawan aling-aling arif la yarahum ahadun ghairallah pangaran ningalihum min auliya Allah sabang suji salian Allah taala lemah luhur ya Allah qulubul asyikin laha uyunun tara man la yarahun nazirina bi ajnihatin tatiru bi ghairi raishin ila malakuti rabbil alamin jelema ibadah aya nu ngandatang ka awak doang dikhawatirkeun kasalametanana
aya deui nu langsung nembus kana golbu lumayan kakarak suluk doang geges lumayan komo usul aya anu datang ka ruh nyucikeun ruh sakumaha aslina ieu mah geus teu diasingkeun deui jeung teu dimangmangkeun deui ngarombong jeung siddiqin syuhada shalih aya nu datang kana sirrun min asrarillah ieu mah geus teu hayangeun ka sorga-sorga acan geus rahasia Allah kuntu kanzan lam araf wa khalaqtul khalqa kuring teh simpenan anu tak terketahui sama rahasia maka kaula hayang diketahui supaya diketahui maka ngadamelah kaula makhluk tersebut teh sumuhun dauh sami'na wa ata'na datang kasir min asrarillah carita doang urang geus datang ka mana ieu geus datang ka mana lantaran ibadah ge urang awak ge masih kene terlantar ibadah awak ge masih terlantar komo datang ka qalbu aya pangkat manusia teh ubad aya pangkat manusia anu ubad mangan sakadar ubudiyah make pikih iyalah anu ibadah namun aya jelema rapi salat malah liwat ge kokoar nyana euy salat sampai kerja hampir pegat punyana pakai sosolawatan lain lalagaan geus kutub robani mah geus pauh geus jalan kacai belah ditunda jumpa nusa lulumpatan oh orenganan di akhirat namanya ngagejebur ngagejebur ka neraka sebab kutub robani pakai jaringnya ngan jauh lulumpatanana yang ke alam ku jelema ngaji badana yang ke alam ku makhluk Allah naur nyempil lu ka deuleu silaka atuh lo ka kulu karasa ku sorangan bahan eju panasaran ko ibadah teh kieu bae jabatur mah aya nu ibadah teh bejana nurutan Kangjeng Nabi mun Kangjeng Nabi di luhur Jabal Nurcing coba urang di luhur Gunung Santri sugana tukang sawo Kangjeng Nabi di Jabal Nur jauh ka ditu turutan ku hamba-hambana nu di Gunung Ciremai nu di Gunung Karang nu di Gunung itu nu di Gunung Bogor naon garang-garangna Gunung Salak lamun urang ngahaja-haja cicing di gunung dek ibadah ka Allah guruan geus maningan langsung berangkat menang 3 poe tahlil anggap geus aya di jero beuteung mau
anggap geus aya di jero beuteung oray emang di gunung gak mau gitu. Tapi aya guruan mah moal entek kudu ngaguru sebab aya nu ngendalikeun teu kudu ka gunung atuh di imah bae oge aya bisa mah mangga supaya nembus kana galbu kana hate ibadah teh lamun geus ku hate lazat nikmat sok gara usahakeun ka jero hate hese guruan mah di hate-hate ge nu aya ngabentuk karung deui nu aya di hate teh jahe deui nu aya di hate teh motor deui aya ganti mobil ya mobil deui satungtung hate model kitu berat kana dunia malaza moal dijamin 100% moal aya lazat teh mun geus eueun nanaonan di jero hate atuh kudu ku batal riyadhah sebab eta teh bibit nama nafsu riyadhahan kurang diajar nafsu saha anu nitahna mujahadah merangan nafsu ujug-ujug urang moal bisa muhasabah nyaho ngaran teu nyaho rupa tafakur kitu kene yo aya guruan mah urang bisa urang dipetakeun kan ku guru Gusti ieu mata abdi teh boga kanikmatan anu watek neuleuh deuleuhanana hayang anu indah-indah mun awewe nu lenggik dada rada gede bujur mentol ju hayang-hayang laku kulitna nu putih teh teu hidung teh ya minimal saos-saos rada benyek lah tah kitu keneh ceuli hayang ngadenge suara-suara nu merdu baik eta musik-musik nu sesuai jeung karakter ceuli urang guari ditafakuran ya Allah ya Rabb awak abdi deuk ditapakeun Gusti belah dieuna abdi teh rek puasa pepegatan jeung dahar nginum jima eueuh nu dideul Gusti mata abdi rek ditapakeun Gusti tina dedeleuhan anu biasa berwatak abdi gurat batu bade ditapakeun Gusti sabisa-bisa abdi ketika abdi tapa abdi aya kabatalan abdi tobat ka Gusti ceuli abdi ku abdi deuk ditapakeun tina dedengean nu berwatak keindahan kamerduan abdi deuk napakeun ceuli irung sungut jeung sajabana suku abdi deuk ditapakeun tina lengkah-lengkah di luar aturan Gusti leungeun abdi deuk ditapakeun tina cukal-cekal nu dilarang ku Gusti Gusti Maha Uninga mun kamari abdi ngarasa Gusti barang dahar teu sambarangan ti jelema ahli riba gua abdi diteureuy bae di pamarentah nu teu jelas teteh nu jelas sama haram teteh ceuk ahli thariqah malantaran eta teh pajak
ku abdi ayeuna beteng abdi deuk ditapakeun Gusti abdi teh rek ka Gusti ayeuna abdi rek ka Gusti Gusti tapakeun gerage golbu urang tina pukar pikir dunia mata urang tina dula deuleu nu indah denge urang tina dunga denge anu merdu irung urang tina umba ambe anu sengit sungut urang tina rusak rasa jeung umang ngomong anu dilarang tapakeun terus wari geus puguh dubur jeung kubul tapakeun abdi teh ka Gusti ayeuna teh sok sapeting dua peting tilu peting sabulan dua bulan tilu bulan bari urang zikir ka Gusti bakal berubah seorang ijah sebab urangna sejak dekat Allah aya nu ngabimbing maka kula kuari mulayan sanajan urang ngariung dula deuleu saha ieu nu boga riunganana nu boga riunganana teh ieu teh rada osok kacampuran ku riba mit ngadaharna mit bila perlu teu kudu dahar berkat bae tuh atuh eta mah kitu emang maksudna eta begitu beres bagian apa sok gerage atuh Allah teh akan leuleukeun lengka-lengka urang coba bener henteu deuk ka aingna bener henteu deuk ka aingna aya malah kuari jelema loba anu dararatang lantaran urangna geus embung ka panggih jelema bener teh cik ketika orang geus embung kana dunia bener henteu ayo bere ku Allah ayo dikiriman nu biasana bupati ngirimanana ngan sakadar kitulah anggur sakilo 2 kilo ibel 5 peti ayo secek Gusti Allah ayo sia ayo tinu dagang anu make riba teh anu haram nu biasana mah paling gela sasalaman teh itu mere caut teh ngan saukur sesikat sasikat teh kurang wetan di urang mana sanaon karah sasisir bu yang masya Allah 3 peti 4 peti ayo sia gupak dicau sia tanyung ku Allah cobaan kau lantaran urang deuk ka Allah mangga bae Gusti tambah urusan dikirimannya ngakeun tambah ka Gusti ti Gusti ieu janu Gusti ngan aya abdina mah saabdieun we sakieu mangga pamajikan anak los nyana mah jancan boga maksud urang mah teu Gusti abdi bae oh bener ieu sia ieu sebulan 2 bulan setahun 2 tahun heuh cak Allah bere atuh ku aing rasa nah ieu teh ilmu rasa teh geus kitu ner bae kedatangna tiba-tiba kehadiran Allah mahal masya Allah aya di hate Gusti Allah ieu lah nu mahal geus atuh sagala rupa teh ka Allah we geus teu aya kontaminasi naon-naon henteu aya hiji bae Allah engke bakalna lamun geus aya Allahan di jero hate sorangan kos kitu eta salat lobaan kos kitu pada isi eta lain deui lamun sorangan duha 20 rakaat pancanan kene bae aya kene jelema aya kene jelema mah terus bae ngaji Quran gitu kan masya Allah aya kena jelema mah terus kok mau dibayar hayang-hayang kayak dadan reka Allah aya reka Allah boga aturan geus sakieu jadi ka Allah lantaran kehadiran Allah geus dirasakeun aya lazat bakal nikmat atuh ya urang teh nikmat sote Allahan di jero hate
aya teh fikih, nu aya teh kewajiban salat, nu aya teh kasunahan tahajud, nu aya teh kasunahan duha, atuh moal ngeunaheun tah baja nu bodoh ge kos kitu. Atuh kur bodoh kos kitu sarua bae si salat teh. Wajah boy. Urang sarua itu sarua. Perbedaan naon? Kehadiran Allah. Eta cenah kiai eta kiai nu can hadir ge eta mah nya nama bosit teh disebut kiai. Nu mantak berjamaah bae ge bosit teh disebut kiai. Mahal pan kiai teh. Komo aya makan kipodoli mah geus boga sertifikat. Tah. Jadi salat teh ieu mah beusi ku batur pajar lain kiai. Beusi ku batur pajar teh istiqomah. Batur keneh bae lain Allah. Nges acak-acakan kos gitu bakajen guku mage eueuh Allahan tapi lamun geus aya Allahan teu mengurangi kaistiqomahan wayah berjamaah tapi lain makhluk nu dideuleun Allah engke aya nikmat lazat sorangan bae leuwih ngeunaheun bakal leuwih ngeunaheun sorangan mantap kabeh brojak mah sorangan bae nya mah sorangan nyawa salat nya henteu sorangan nikmat engke ngobrol jeung Allah Masya Allah orang mun ngomong kos gitu sompral ai geus aya di hate teh kumaha teu ngobrol geus kalanan sakitu bae moal kaharti dia ku dia moal kaharti gitu atuh deuk kaharti kumaha ya Allah na ge eueuh atuh jadi takeun eueuh Allahan atuh paling maknya hese terus gitulah engke ngobrol jeung Allah teh emang kos ngobrol urang jeung saha jeung ajudan kos ngobrol urang jeung bos henteu bicara tanpa bahasa Masya Allah kedip berarti yang tahu hanya yang dikedipkan itulah bahasa cinta asyartu bitarfil ain dina imriti pan dijelaskeun asyartu bitarfil aini khifat ahliha waduh ya Allah tuh ai santri makan geunah ai dia pan teu ngaji kami pan ngaji baheula Umar Yato ya awewe boga kabogoh haju eta awewe teh diajak ku indung bapana kanu hajat dinu hajat kapang jeung kabogohna masyaallah kaget pan indung bapana mah teu nyaho si eta bobogohan orenganan nyana mamaen mata jeung kabogohna ya Allah eta si lalakina ge sarua lantaran ituna santriwati ieu ge santri atuh santri ge bobogohan mah bobogohan we jelema santri ge siapa santri pacar lain jelema buru juri ge mang lumantak begitu datang kan hajat eta kabogohna teh aku cap kicep nu mantak teu ngomong sieun ka indung bapana asyartu isyarah kaula bitarfilen make kedip mata khifat aliha lantaran sieun ka indung bapana mali teruskeun wae tu eta ibriti ya Allah ya Rabb teh kudu jauh-jauh bahasa cinta tuh ya Allah ya Karim geus atuh ieu ge sarua bae bahasa cinta ka Gusti Allah teh lain ngomong make sungut tetapi make hal tingkah ngaranna di jero hate teh selalu isyarah bahasa-bahasa ma'rifat anu kanyahoan isyarahna teh ku halna nyana ngalengis nyana sujud
urang mah kuari kapan titah cerik yang cerikan dosa teh hese jasa kulantaran hese urang haju bae abeh pajar cerik urang teh nyokot bawang digesek-gesekeun kadeuleu ku babaturan hese cerik aing inget ka dosa bohong eta padahal bohong aya atuh mah nya di Masjidil Haram mawa bawang aya nu mawa minyak angin aya kuari gejeloban digesek-gesekin karena wata emang itu nyaho gitu aing nyaho tuh segala ngantuk segala lain lah sampai pajar cerik dia lah udah cerik pakai minyak angin ya aju ngalengis buku sareas masuk mah nah mah bisa hese sebab teu nyaho kana keagungan Allah da kumaha cerikna da urang cerik so teu nyaho kana kagalakan Allah ka maha qahar Allah maha salah urang nu maha salah Allah anu maha bener Allah anu maha gagah Allah anu maha maksa ka urang di mana urang salah di kana neraka ku embung-embungna ceurik eta maka gara ketobatina pikih kabladieuna mah urang nobatan poho ka Allah anu kuduna mah urang ulah poho ka Allah per detik per menitna ieu mah aya po nobatan poho ka Allah sebab naon nu matak ditobatan lazat ketika inget ka Allah teh ngeunaheun Allahna di mana aya di qalbu gaselana gambaran we lah sakitu ti dieu kulantaran aya dina qalbu kan ngeunaheun berbicara jeung Gusti Allah geus lah sakitu bae kuari mah geus datang makin hari makin mantap makin jero ibadah teh datanglah kana ruh urang teh aya bisa hiberan sakumaha manuk bahkan leuwih lampar tibatan manuk nu mantek teu bisa hiber sote berat ku Avanza berat ku Vespa berat ku Mio berat ku Beat makin loba dunia anu dihayal makin berateun roh teh jadi roh sebenarnya makan misa jeung awak kulantaran nyana diasupkeun ku Gusti Allah kan asupna ieu roh ka awak urang teh dikawal ku malaikat waktu urang di jero beuteung he malaikat asupkeun eta roh dikawal set ketika urang di jero beuteung di jero awak emang urang teu dikawal ku malaikat pengawal roh engke di kaluarga dikawal nu mantek sakuliahing urang aya malaikat nu ngawal urang ketika urang ngabebener hate ngabebener awak ngabebener terus sakumaha tadi ditapa-tapakeun kehadiran Gusti Allah terasa ayeuna aya di hate kemudian ku hari makin mantap dengan modal zikir tafakur riyadhah mujahadah wari muraqabah ngintip ka Allah terus muraqabah ka Allah sifat ahadiyah Allah sifat ma'iyah Allah sifat aqrabiyah Allah di muraqabah sesuai jeung dalil-dalilna Allah teh Maha Tunggal qul huwallahu ahad engke teh aya ahadiyah aya wahidiyah aya wahdah kabladieuna aya ajsam aya arwah aya ajsam aya misal dan lain sebagainya eta kurang ahadiyah Allah sesuai jeung ayatna qul huwallahu ahad di muraqabah Allah teh aya sifat maya barang jeung urang wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah teh deukeut ka urang pangaweruhna wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid deuk lumpat ka mana urang dengan muraqabah urang terasa selalu bareng jeung Allah
lamun urang geus bareng jeung Allah kapan Allah maha kawasa maha sagala-galana urang kan tadi ge ngobrol jeung Allah cak Allah yap ka dieu yap ka dieu yap ka dieu contoh Kangjeng Nabi Muhammad yap Muhammad ka dieu teu boga perasaan kumaha Jibril jemput lek bere kendaraan set eta mah hanya simbolis datang ke Masjidil Aqsa taeken Jibril lek set datang ke Sidratil Muntaha malaikat Jibril ampuneun mad dadah mad sampai di sini. Oh jangan gitu dong, Bril. Masa kita dari sono bareng-bareng sini di saya ditinggal. Waduh, bukan wilayahku, Mad. Tetap harus hancur, Mad. Aku melangkah aja sedikit hancur. Ini bukan wilayahku. Emang wilayah siapa ini? Ini wilayah Ahadiyah. Qul huwallahu ahad. Aku mah makhluk. Karena kau lagi makhluk sarua cek Kangjeng Nabi. Ulah loba omong mad. Isin aing. Isin oleh Jibril. Pada makhluk ge pan menikmatina nurna. Oh, lain deui. Geus ulah ngadaguan di dia mah. Aing sedih. Cek Kangjeng Nabi Qobril cicing geus sedih aing lebih sedih deui. Terjadi perpisahan engkau dan aku di sini. Tapi engkau ntar akan kusambut kembali. Ya tuh dadah Jibril, ayo gerakan itu. Kangjeng Nabi asup ke wilayah eta. Nah, eta bakan Kangjeng kuari madiri urang bae, lamun geus bersih roh napan roh teh geus saueun ka Gusti Allah. Sakumaha baheula di alam arwah kapan dihitab ku Gusti Allah alastu bi rabbikum qalu bala syahidna atuh eta teh kalamah jeung Allah di alam itu alam arwah kuari lamun urang bisa ngabersihan diri urang sakumaha roh baheula kurang kumaha Syekh Mansuruddin eta pan ti Mekah hiber ka dieu ka Cikeduen. Syekh Abdul Muhib Pamijahan di Mekah hiber nya ka dieu. Syekh Syarif Hidayatullah terkenal jago hiber. Syekh Rahmatullah Ampel hiber. Syekh Bonang Syekh Sunan Kalijaga haliber kabeh. Kamari Habib Rozak nyurutan kikiran bae ngagejebur. Ngagejebur. Aduh. Cenah cak jana bisa jalan laut. Atunya na ge hulu leutikna doang ka laut. Hulu gedena henteu. Anakan ge nah, kurang kumaha jahala liber kabeh ge, masyaallah. Nah, ieu dicaritakeun naon ieu tah. Qulubul asyiqina laha uyunun. Hate-hate makhluk anu geus boronto rindu ka Gusti Allah. Lamun geus rindu urang bae ge rindu ka papada makhluk beuh atuh geus pokona mah dicarekan ku nu kolot bagus teh dianggap nu kolot dianggap topeng dalangan brag-brig bergbag-brig los ya aing mah kerindu kana itu ngaluncat jangan dikuncian ge kuno kolot lawang hareup lawang tukang jalan kenteng. Jago emang gua gitu biar kekuatan awewe atuh. Ayo kuncian Gusti, jandela dikunci jalan kenteng. Masya Allah. Oh, subuh kaleungitan nu kolot. Ka mana ka haji. Hanya naik dipake karindu.
eta keur carita jandung. Keur carita pemuda mah bow kurang kumaha eta indung bapa ketat. Awas ya, awas ya, awas ya. Tapi tetep bae sebab cinta mah dari mata turun ke hati. Teu bisa diawas-awas ku kolot. Lamun lain nu boga iman mah cilaka. Komo ayeuna zaman HP. Baheula mah urang boga anak cicing di kamar bae tenang lantaran di kamar mah moal ka mamana. Ku ari mah anak urang di jero kamar bae keur wiridan nga-WA. Aing ge teu siap nya oge. Irindu ka Gusti Allah. Qulubul asyikin laha uyun aya mataan. Emang hate mataan aya. Aya opat di jero kalbu, mata hati, telinga hati, bahasa hati, berarti lisan hati, yang keempat perasaan hati. Kudu diaji kan opat. Mata hati, pendengar hati, telinga hati, bahasa hati, dan perasaan hati. Budak teu boga perasaan biasa urang osok gitu. Wih, si budak naon kitu ngaranna bahasa hatena. Wih, osok urang. Teu boga dedeleuan teh mah hate, teu boga perasaan hatena. Nah, opat geus dikuasai ku urang. Geus dikuasai ta ku urang tah rindu ka Allah mah terkuasai ta nu opat. Penglihatan hati ka Allah, pendengaran hati ka Allah, lisan hati ke Allah, dan perasaan hati ke Allah. Rindu timbul. Urang bae ka makhluk, urang boga kaboga is urang cikupa eta kabeh segala-galana perasaan hati, telinga hati, pembicaraan hati, mata hati, kabeh ka ditu bae. Kolot derekanan apa didenya henteu sebab keur ka ditu. Babaturan ka urang nyarekanan tah teh bae ka ditu. Bahkan segala rupa gejang kaditu baik. Boga duit saperak dua perak pake kaditu. Nyana hayang diberikan anu urang teu boga duit kajian sepatu urang dijual. Menang sabulan deui nyana menta dipangmeulikeun anu ka urang teh urang eueuh jang jualan tafsir Munir dijual gur. Aya aturan gak jual tafsir Munir makanya geus absah. Ai bobogohan ngajual karung ngajual motor masih biasa kan. Iya tafsir Munir Jalalain dijual. Tapi kan lantaran buta mata hati. Geus ka itu bae. Apapun yang terjadi. Atuh lewat kenteng segala emang naonan. Eta kan buta. Nah, ieu rindu ka Allah. Padahal mah teu meunang ditamsilkeun ka makhluk sebab Allah mah mukhalafan lil hawadis. Ieu makan sakadar supaya ka harti hungkul. Qulubul asyikin laha uyunun horenganan. Ieu nu rindu ka Allah aya mataan hate teh. Haju neuleuna kumat tara. Eta mata hate teh bisa neuleuh malayarahun ladina. Karena pandangan-pandangan anu teu pernah kadeuleu kudu nareuleuh kabeh. Batur teu pernah neuleuh eta nya nama neuleuh atuh kumaha teu rinduna. Geus bisa mindahkeun rasa. Sebab ninggalkeun dunia. Urang mah kapan rasana rasa dunia sebab nu diulik-ulik jeung nu dipikir-pikir dunia atau dunia deui bae. Ieu mah kan geus ninggalkeun dunia, timbullah kehadiran Allah di jero hate. Maka kabeh ieu ka Allah rindu. Aya mataan hate teh dipake neuleuh kana makna-makna keagungan Allah, kemuliaan Allah, kemaha rahman rahiman Allah, kemaha kudrat iradatan Allah anu teu bisa nareuleuh nazirin nareuleuh kami moal bisa orenganan bisa bertampa suwiwi weruh ora si suwiwi we blon si Roma suwi itu jangjang GWD mengkonon si Roma sayap iku di suwiwi. Wih, orang keronjoi us uning ge. Swiwi.
Terus mending rajek bae sih Jawane kesedek-sedek beser mah Sunda. Atuh dari tadi aja lu. Belum tahu orang rajek. Mimitina Jawa, kedek biasa. Kapepet be Sunda. Atuh sih di tadi bae Sunda. Eta orang rajek. Ai sombong nama aya. Di Mekah ge Jawa bae nama. Sarajan di Mekah ge nama bahasana Jawa bae orang rajek mah. Geus bae Jawa, Jawa bae. Teu bahasa Arab teu daek. Kasedek bae karak bahasa. Naam. Jadi mah kudu kasedek bae. Mantak terkenal orang rajek mah kajawaraanana. Keukeuh, nyana mah keukeuh. Jawara mah kan kudu keukeuh. Leler ngaranna. Iya tuh lain jawara leler. Kotok diadukeun keok kajulubat. Itu lain leler. Lain leler kotok diadukeun ngek balik deui ka dinya. Kongkorowok deui. Eleh deui kadinya deui tah. Lamun promotor rancan miceun eta mah naon gara-garana anduk atuh terus bae. Teu kotok leler gitu ngaranna. Eta rajeg. Orenganan tatiru bisa hiber melalui jangjang horenganan jangjang lain dibayangkeun jangjang manuk. Ulah ngabayangkeun jangjang Persi. Ulah ngabayangkeun jangjang anu bebek bisa hiber teh naon ngaranna? Mendalungan. Bangsa bodoh kabeh. Jadi mendalungan mah manuk lain, bebek lain. Sebut bebek hiber, sebut manuk ya hiber teh jauh. Mendalungan ngaranna kos jelema pedagang lain, kiai lain, mendalungan. Biajatin tatiru ulah ngabayangkeun jangjang manuk, jangjang bebek Persi mendalungan ulah ngabayangkeun jangjang kapal udara. Ieu mah jangjangna bi ghairi raisyin tanpa bulu. Kalbu urang aya mataan maneuleuh kana deuleuan nu teu pernah kadeuleuh ku batur mantak nyana ke bangsa dibere impian-impian heula, impian-impian anu unik ahli Allah mah. Anu nyana ge betah kayak ngimpi kapanggih jeung wali, kayak ngimpi kapanggih jeung solihin, kayak ngimpinya na kapang ujungna ngimpi jeung Kangjeng Nabi sallallahu alaihi can sah kawalian mun can ngimpi jeung Kangjeng can sah kabelah dieuna can sah jadi kutub lamun can bisa hayang kapanggih jeung Kangjeng setiap saat. Kutub bisa setiap saat iraha hayang. Masya Allah kan. Kos gitulah kutubul auliya. Nah, jadinya daga bisa hiber cuman bi ghairi raisin kamana hiberna. Sahiber-hiberna bae. Haji Pendi kuareu mun bisa hiber ditanya, "Dek ka mana?" "Ae ka Bali." Cek. Beres ya dah. Mentak ngabaget bae. Dia dah bisa nage hiber ditembak ku jelema. Orenganan alam teh aya alam mulki dunia, aya alam malakut langit, aya alam kabelah dituna alam jabarut anu sok dibaca kurang ari bulan puasa. Subhana malikil qudus, subhana malikil mawjud, subhana dzil mulki wal malakut, dzil mulki wal malakut, subhana dzil izzati wal azamati wal qudrati wal azamati wal haibati wal sultani wal jalali wal kamali wal jalali wal kibriyai wal jabarut. Tuh urang jabarut bae. Gorenganan pabrik jabarut. Subhanadzil hayyul qayyumil ladzi la yanamu wa la yamut wa la yafutu fi abadin. Eta mah ke bulan Ramadan teh mah. Nah, ieu keur carita orek alam teh. Subhanadzil izzati wal azamati wal qudrati wal haibati wal sultani wal jalali wal kamali wal kibriyai wal jabarut. Nah, ieu kakarak naik heula ti alam mulki ka alam malakut. Make ajnihatin tatir bi ghairi raish. Mentak Kangjeng Nabi waktu mi'raj ka pagi di handapeun arasy. Cak Kangjeng Nabi Jibril aya tasa nu keur ayun-ayunan umat anjeun saha ngaranna wasqorni ya Allah. Istirahat di handapeun arasy ayun-ayunan.
Tipu dolima di Citra. Bi ajdihatin tatir bi ghairi rash ila malakuti rabbil alamin, ka alam malakut. Alam malakut eta kapan alam langit anu dieusian ku para malaikat. Di langit pertama malaikat langit kedua malaikat langit katilu kaopat kali maka genep katujuh. Etalah penghuni alam malakut. Urang geus bisa ngobrol jeung malaikat, minimal urang kadeuleu ku para malaikat. Saha eta? Ieu Haji Pendi. Oh, Haji Pendi coba deuleu bukuna. Atuh ieu mah salat teu beres, puasa teu beres. Dak cek malaikat kepalana jejak habak. Eta sakitu geus paeh. Ieu mah kan hirup keneh, hirup keneh. Nah, teu kaharti kan ku urang. Mal kaharti. Nu batak wali kudu ngobrol jeung wali deui kakarak nyambung. Moal atuh aing ieu diobrolkeun kos kieu mah tuh nyambung. Ieu obrolan Tuan Syekh Abdul Qadir diobrolkeun ka jelema anu beuki jengkol. Moal bisa nyambung. Mantak ieu bari lalagaan we, lalalaunan. Asal nyaho bae mah nyambung. Ulah-ulah ngobrol bahasa Tuan Syekh Abdul Qadir, bahasa Gus Dur bae ge urang mah geus teu nyambung. Bahasa Habib Lutfi bae ge geus teu nyambung. Ngobrol ka mana, maksud ka mana geus teu kaharti. Di atuh ahli Allah mah kos gitulah. Taliti lah ngobrol ka mana, maksud ka mana, ngobrol ka mana, maksud ka mana. Sebab naon? Sebab deuk nyaritakeun hakikat, make isyarah nu teu meunang dicaritakeun. Mun caritakeun atuh batal. Nah, kos gitulah ruh rindu teh horenganan ku sebab nyana wau arif billah. Nah, jadi hiber geus aya hamba Allah anu bisa hiber di dunia keneh. Dicontohan ku Kangjeng Nabi ge hiber minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Minal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, hiber atuh papan Kangjeng Nabi teh uswatun hasanah. Atuh eta teh apan geus ledeg ku Ki Fudoli. Asal mulut be uswatun hasanah. Asal mulut uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Tuh liman kana yarjullah ajelema anu berharap kapanggih jeung Allah. Atuh bagi urang nu hayang kapanggih liman kana yarjullah atuh mantak naon jak Kangjeng Nabi ge uswatun hasanah, turutan Kangjeng Nabi. Di antara turutan Kangjeng Nabi teh kumaha? Ibadah di luhur guha. Turutan. Ayo kira turutan. Sarangan naik ke gunung. Entelah cenah naik ke gunung di luhur munara we los. Ayo di luhur munara. Engke gaya jin di dieu diberagakeun sia ku jin. Lah cenah di luhur munara mambung di jero masjid di tengah-tengah dipoekan aja ditutupan kabeh. Hayu sia. Emang geujinan gitu masjid. Lah cenah deuk di imah bae. Deuk kira hadurutan ada tolol. Horeganan lain kituna kholwah. Kholwah desa jadi kamar urang ge masalah kholwah mah. Hah, jak ka gunung, gunungna ka leuweung-leuweungna di masjid jasieun di mah masalah. Geus aya kholwah di imah mah kapan urang lapar bisa ka dapur. Hayang ngopi bisa. Malah hayang ka pamajikan ceklak heula. Aju kholwah di mah nya kholwah kos kitu. Era deui mah kholwah teh. Tah hasil kholwah teh anakan deui. Jebol versi mah memang kumaha gitu. Banyak kholwah kos gitu. Tuh, batak urang kholwah we di mana di imah teh. Balber, teu percaya ini. Tanah kholwah lah tapa. Atuh batak Kangjeng Nabi ge jantupan aya Siti Khadijah, tapi kan ka luhur gunung maksudna ngalepaskeun segala rupa. Urang bisa di kamar sorangan we bisa, ngan eta wayah hayang ngopi-ngopi. Wayah lapar dahar malah tengah penting nyeduh Indomie 2 ajo Ki Fudoli mah di endogan. Oh berangkat tuh mah ajo garoko beak 2 mah nya holoh kos kitu. Tah ieu ala kadar horeng jauh jasa urang ieu nya. Nah dek nurutan Kangjeng belah manana
tapi aya lain eta keneh engke aya deui cara-cara nurutan Kangjeng Nabi aya lain eta lain bahada tayar wallahu a'lam.